Sok atuh manggalah urang jadi keluar karena kabang hidung saalbum. Maraka nyapanya? Ieu suarana mahal. Giring bingah kanggo keluarga besar senanya. Bila aya teka sambat hampunten ieu giring kaul kanggo abah. Kanggo sesepuh karuhun-karuhun di dieu giring bingah sareng di keluarga besar terbang. Bapak hajat punten ieu manggung hidungna dikaluarkeun. Minati
kasati guling lempang asa dan ngelongkiwang. Atur nuhun karuhun atas darongkapnya uga singkat tampi kalaya kapingahan sing jangan lupa bola mana sok atuh manggalah urang jadi keluar karena kabangbong hidung saalbum maraka nyapanya ieu suarana mahal giring bingah kanggo keluarga besar senanya bila ayana teka sambat hampunten ieu ngiring kaul kanggo abah kanggo sesepuh karuhun di dieu giring bingah soraya di keluarga besar terbang Bapak hajat punten ieu bangkung hidung dikeluarkeun
Ujung nangtung asa lanjung gek diuk asa tiguling lempang asa dan ngelongkiwang. Atur nuhun karuhun atas darongkapnya uga singkat tampi kalaya kapingahan sing jantung pambalah mana. Sok atuh manggalah urang jadi kunoe kana kabambung hidung saalbum. Maraka nyapanya? Ieu suarana mahal. Giring bingah kanggo keluarga besar senangnya. Bilih aya teka sambat hampunten ieu giring kaul kanggo abah. Kanggo sesepuh karuhun-karuhun di dieu giring bingah samaya di keluarga besar terbang. Bapak hajat punten ieu manggung hidung dikeluarkeun.
asa tiguling lempang asa dan ngelongkiwang. Atur nuhun karuhun atas darongkapnya uga sing katampi kalaya kapingahan sing jantung pabolah mana. Sok atuh manggalah urang jadi keluar kana kabangbong hidung saalbum. Maraka nyapanya? Ieu suarana mahal. Giring bingah kanggo keluarga besar cenanya. Bilih ayana teka sambah hampunten ieu ngiring kaul kanggo abah. Kanggo sesepuh karuhun-karuhun di dieu giring bingah sanaya di keluarga besar terbang. Bapak hajat punten ieu bangkung hidungna dikaluarkeun. Lantaran di